tilok menang nu gelis. Tilok. Sok cirikeun geura ge. Asal anu daharna rapi, pamajikanna gelis. Mantap kita lah urang mulai ti kuari mun dahar nu rapi. Urut batur ge mun teu rapi cokot. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sia sing bener atuh hirup teh sing ngarukun. Nagara ge boga rukun tetangga, rukun warga. Hai sia ipan sia bakal balik ke akhirat sing boga iman atuh sia mah hirup teh teu ngarukun jasa, segala ngridit, segala duit bank, segala ayu geus cek aing mah teu ngarukun sia eta kos kitu hirup. Haji ongko, goblok ongko. Ceng mah teu ngarukun ceng mah. Ji tolol. Aja sia mapan mamawa si mbak mah luluh. Teu meunang aya anu herang ku sia mah dibonceng bae. Ya ceng mah sia mah teu ngarukun hirup. Sing boga iman atuh. Eprak nyana ngomong, naon eta iman? Nyeh, segala iman, segala naon. Naon eta iman? Tah eta teh ngahinakeun kana iman kos kitu. Eta geus murtad. Sing hade tah jaga bentak dibolak-balik. Nyawa aing mah lah pokona mah aing mah kumaha aing bae hirup. Sia nganasihatan aing sia ngomong segala iman segala naon. La adri mah liman. Aing mah teu nyaho naon eta iman. Teu nyaho aing mah. Geus kumaha aing bae hirup mah. Geus murtad. Ngahinakeun ka iman. Namun kieu mah atuh. Aing geus sabarna tuh hayang ngarukun mah. Ieu mah keur kabeneran aya fasilitas be. Aing hirup marak maneh mobil boga duit aya awewe ambalaya. Aing huju menggebu keur usaha. Aja ku aing jogot duit ba aing nyawa teh haram. Ngan lah tuh ke sagadeng deui aing bakal tobat. Henteu teh mah kos kitu mah tah. Sadar berarti teh mah tah. Tinggal diimpus bae teh mah. Sadar tau ke situ. Tapi lamun geus cara tadi mah lah naon iman segala naon. Tau aing mah geus murtad. Masyaallah, tak senyade bahasa-bahasa lantaran pan malaikat. Mayal fizu min qaulin illa ladayhi raqibun atid. Eueuh hiji bahasa nu diomongkeun ku urang kecuali dicatet. Engke mun di akhirat aya catatanana kumaha? Masyaallah. Geus mulai barang urang geus ngaji kieu nyaho. Balik ka imah langsung nungguan salat zuhur wudu. Ya Allah ya Rabbi meureun abdi kerjaan nyaho loba omongan-omongan abdi anu kira-kira ngageserkeun iman abdi Gusti. Hampura Gusti ieu barang geus nyaho ku ari moal deui. Abdi geus moal deui. Abdi ku ari mandek bener-bener ngajaga ucapan-ucapan abdi. Terus urang tadarruk ka Allah memeh salat zuhur teh pas azan es. Udang-udang asar. Cek majikanna ka haji diuk bae eta kemang keur naon? Goblok sia. Aing kudu teu dihudangkeun. Ji sugan kula mah tapakur bae gitu. Tapakur. Aing aya teh salat mah nah encan salat mah aing teu pati ngalengis can dahar aing ye. Wah teu beres kitu beres bae. Nah ieu sing hade tah naon iman segala lah eta sing hade jaga urang. Ye ucapan anu teu karasa. Ari sia kadeleuna bangun mamawa tasbih bae emang sia ieu sok ngawirid naon. Hanya ho. Jitu wiridan mah tu rahasia perusahaan tah mah. Ngadeketkeun diri ka Allah henteu aing nyaho aja sia tiba heula ge tilok mamawa tasbih.
ai jualan meureun kudu loba tasbihna ai hiji mah berarti sia wiridan aing geuleuh sia sok ngeluk bae di masjid sok maca naon sih itu mah urusan aing itu urusan bacaan temen naon teh henteu aing mah hayang nyaho doang tas sia sok maca naon zikir tah sholawat tah apa tasbih aing mah ti kiai cek kiai ge cenah ke di akhirat aya pepelakan sorga aju tua mah Rasul jannah naon pepelakan sorga orang pepelakan sorga teh la haula wala quwata illa billahil aliyil azim teh aing kuari keur ngawirid la haula batur maca la haula mangga bakal dicukupan segala rupa urangna dibere jembar bae mun dagang maju menjadi pejabat datang ka bisa korupsi eta laluasa maksudna beres budak ngomong la haula teh mawa seger gitu sia sok gawe la haula la haula wala quwata illa billah la haula la tughni min ju'in teh ya la haula wala quwata illa teh nyukupan tina lapar tetep maca la haula wala quwata illa billah ge lapar mah lapar bae murtad cing ada eta jadi wala sok ngawirid la haula bae ja tetep ngawirid la haula ge wae lapar bae sugan ku sebab ngawirid la haula haju seubeuh jan teu geus murtad teh kan mantak ge rada lalaunan ye sing hade urang sok lalagaan man kos sekarang itu ulah lalagaan bae tapi ulah datang ka ngaluarkeun bahasa anu ngagiclekeun urang tina rel agama datang ka urang murtad na'udzubillah min dzalik wa min dzalik ulah tasing la haula la tughni min ju'in dia teh nyukupkeun tina lapar tetep lapar mah lapar bae atawa lain lapar sia mah ngawirid la haula bae kunaon teh tuh aing mah resep bae la haula aing ngawirid la haula bae terus bae dia hutang mah hutang bae teu cumpon naon hubunganna la haula jeung hutang la haula mah hubunganna jeung kayakinan ari hutang mah tuh saha tah pambayar lah sugan ku la haula kabayar hutang jan teu lah eta kos kitu murtad ngahinakeun kana la haula wala quwata illa billahil aliyil masyaallah sing hade jelema ngomong ceknya doana kula ye naon duh asana kula ye ditangkap ku polisi kasus naon tuh lah ulah yang nyawa kasus ambalayah kasus aing mah loba jasa tapi anu paling nyeri ye aing terzolimi ku naon aing pajar menggagahi anak Ki Zaid padahal mah harita aing ngan ngarendeng doang boro-boro aing menggagahinya udah ikeun nyonte ebrak aing kuari dikasuskeun bahwa aing teh cenah cak bapakna ngazinahan anakna tuh kuari geus aya di polsek dah aing geus kieu mah nasib tiba lagi nguncak kolot ulah sok deuk dilincar sok diduduh maling buat bisa anda kolot dah sok deuk dilincar diduduh maling sia kuari mah lain batu ribet bae meureun urang dikitu-kitu bae ku urang baheula mah rapi tah kolot eta budak ulah sok didieukeun di meja wah hutang ge kuari lantaran teu ngajeding ka omongan kolot ngah hutang wah bae boga hutang di meja kolot bisa bae teh ya Allah sok deuk di meja budak tadi didieukeun meja gede hutang ge aju kolotna teu mireng ban antepkeun bajeng pangais-pangaisna di dinya watuh orenganan hutang ka hulu-hulu masyaallah tak kolot baheula hebat eta ulah sok deuk dilincar mantak diduduh maling ulah sok deuk di meja gede hutang ulah sok ngaremeh mantak pakir eta kolot masyaallah baheula mah kolot asal urang ngaremeh bicarekan ngaremeh tah sia susah yang ke bisaan kolot urang embung pan susah teh jadi cokotan tah urut abah ge cokotan ku sia
tungtung nang mapan kolot urang ngaremeh ongko nitahan ulah ongko ka urang dibersihan aja lamun dah terepok terapi jasa piring teh telesang sia lesangkeun tah sia sok aing balayah gitu moal menang nu geulis sia kan geus teh lamun sia menang nu geulis tah rapihan tah piring tah mun bisa mau ulah hiji-hiji acan adi caian uyup ku sia geulis yang mana maksud kolot mah meureunna dan atuh teu kudu ngumbah deui bae gitu tapi bener eta asal anu rambetek bedaharna rambetek tilok menang nu geulis tilok sok cirikeun geureuh asal anu daharna rapi pamajikanna geulis mantap kita lah urang mulai ti kuari mun dahar nu rapi urut batur ge mun terapi cokot keterlaluan tuh lah cak anu dizolim teh meureunnan caki Umar aing mah geus takdir Allah be ieu mah kos kieu Caki Zaid anu nuduh Kaki Umar bahwa Ki Umar teh ngazinahan anakna takdir lain takdir ieu mah kos kieu mah pagawean sia murtad emang kaluar tina takdir kabeh takdir kabeh Ki Umar mah geus deres lah meureun mah takdir ti Allah bae meureun mah kos kieu diduduh geus lah aing mah dek nyadar bae geus ke kumaha di polisi bengke kadege teh ku kisah takdir lain takdir tah mah pagawean hulu sia murtad teh kos kita ulah sih hade kos kieu lah meureunna aing mah sakieu ayana emang kunaon gitu aing dagang endog aju dagang endog terus nanjak jalan panjarore kuari atuh ngagibeg sepeda aing ngagebeg ngaguling popes kabeh beak yang modal-modal nah. Geus nasib aing meureun kos kieu mah sadar pantah. Bagus atuh tukang endog tah. Geus nasib aing meureun kos kieu geus aing mah sadar bae. Nasib. Lain nasib tah mah siana bae lalawara. Murtad eta. Sing ada urang ngasok ngomong gitu kan. Nasib itu teh mah lain nasib lalawara. Lamun kieu ulah mamawa nasib. Hei, nasib mah memang bener nasib tapi dia lalawara. Tapi nasib ieu. Teu. Tapi kieu mah tah mah lain nasib segala siapa lalawara tah eta teh nganapikeun nasib berarti murtad beda saeutik teh ngagiclek tah beda saeutik mah ngagiclek mun kieu mah sia dek duh lain malah dagang endog acak-acakan meureun teu peupeus ka wabeh angkorak goblok ieu pamimpin ieu rek ngaberesan jalan tolol jasa aja tuh tungtung nama ka pamimpin bae Pak. Maksudnya pemimpin lurah, camat, bupati, apa gubernur? Wabeh! Teh jelema keur marah mah kitu, Bang. Gara-gara endog peupeus wabeh kunya disarekan. Negara kos pamimpinan cakna ieu. Goblok biasa, tolol biasa. Tapi lah nyadar ieu kos geus nasib ti Allah meureunnan lah. Endog beak, modal beak, sepeda potong deh. Geus nasib ti Allah. Bagus apa jelema? Bagus. Sok ngaji mingguan meureun sanajan ditanggalkeun tanggal langsung ge. Inget tidak ka nasib meureun ti Allah geus kieu lah. Geus sadar we balik nya dipanggul sapeda geus potong pan. Gara-gara jalan teu diberesan pan ku pamimpinna. Nah, balik. Siang ngacaprak nasib segala nyarekanan pemerintah segala tama lain nasib. Tama lalawara sia bego. Murtad. Lain nasib eta da. Emang aya nu kaluar ti nasib. Eueuh. Mun kieu mah bener lain nasibna mah nasib tapi sia lalawara. Henteu teh mah. Bener tah nasibna memang nasib aing nyadar. Tapi kan sia lalawara. Henteu teh mah teu murtad. Tah lamun sakeun lain nasib tah mah lalawara sia. Eta geus murtad. Sing ada teh sia ada saeutik mah ngagiclek. Masya Allah nganapikeun nasib nganapikeun takdir. Gusti Allah sia kunaon mah Zaid ngalamun bae. Nah, sakana teh hirup geus eueuh harepan aing. Ambo. Heuy, deuleu Lampung lega Lampung. Medan lega. Sia sempit amat sih hirup.
Ente lah aing geus harapan hirup. Emang kabogo aing di bawah batu. Atuh kabogo di bawah emang kan hiji awewe. 1.000.000 bintang di langit. Satu yang bercahaya. Oh, budak anak bawa Oma Irama kajian kumaha ge. 1.000.000 bintang di langit, satu yang ku cinta. Cintaku sudah ditumplekin semua. Atuh sia teh aku macai di ember. Teu disesakeun kabeh. Teu aing mah geus dibikeun kabeh kanyana cinta sehingga tidak ada lagi tersisa di hatiku cinta. Aja ku badeung ngeus moal kawin aing mah cakean teh geus eueuh deui awewe. Ya Allah, ya si budak. Heh. Ai sia kunaon jadi frustasi kieu geus. Pokona mah Allah mah pokona lah geus teu ngarahmatan ka aing. Pegat tah frustasi ngaranna. Nah, batur ge dihayu-hayukeun bae ka hayang aing mah geus pegat tina rahmat Allah. Geus aing mah geus teu dideuleukeun ku Gusti Allah. Teu diperhatikeun ku Gusti Allah. Geus aing mah mulai ti kuari moal kawin. Ieu budak euy. Di Lampung lah lega kene. Sia dikawin jeung monyet gaya kene. Misalnya sia frustasi jeung jelema monyet aya gajah aya. Sia kunaon kieu ya. Ulah sok aju frustasi kok sieun teh lain geus pokona moal geus putus aing tina rahmat Allah. Eta geus pegat. Eta murtad eta. Masyaallah karim setik mangagicrek. Batur mah kawin 5 genep 7. Kaluar geus di aturannya nama hiji ge frustasi blon pan eta. Sia kawin geus sabaraha? Aing dihitung geus 50 kawin. Tapi opat-opat, 1, 2, 3, 4 kayak ieu tinggalkeun. Kayak aing kawin deui, aing bari geus 50. Itu sia mah bu mikiran hulu nu leutik bae teh mah. Hulu nu gede teh dipikir-pikir geus sia. Geus kieu meureun nasib aing. Bagus sapuna. Ingat kan nasib. Bagus teh budak. Geus nasib aing meureun kos kieu geus teu bisa dikumbah pan aing nasib. Bobo budak. Tama lain nasib, tama cak nu saurang. Lain nasib tama kos kitu mengahayukeun nafsu tama. Lain nasib tama. Murtad dan ngomong. Isi ieu mah anu kawin bae deureus, jak kawin bae nya teu murtad. Aya nu ngaharuan, teu murtad. Masya Allah. Tadu taksin hade. Jasa sing hade. Atawa aya Kristen datang ke urang, Ustaz, ya. Saya agamanya Katolik. Terus saya datang ke sini mau masuk Islam. Oh, mau masuk Islam? Iya. Tunggu dulu ya sebentar ya. Saya mau ke dapur dulu nih. Nah, eta murtad tanya nata. Ridho jelema nu deuk Islam ridho nyana kana kakafiran si eta. Ulah dingkekeun deui. Saya ke sini mau masuk Islam. Ustaz, duduk. Ya, ikutin syahadat ya. Kecuali yang ngising jasa. Daripada ngaborok-bok di dinya, yang ngising heula geus. Ngising heula. Mau kemana Pak Ustaz? Mau berak dulu nih. Saya habis makan sambal kebanyakan. Tunggu dulu sebentar. Berak. Beneran ngising beneran. Porocot. Beres gegeran kadinya deui. Tapi lamun sakadar pukar pikir dan lain sebagainya atau aya keperluan nu lain murtad. Masya Allah dingkekeun. Lam yulakkinil Islam talibahu minhu atawa jelema teu daek nalkinan Islam ka jelema nu hayang asup Islam. Nah, murtadnyana sebab ngantepnyana ridho berarti karena agama selain Islam murtad. Allah awistamhala minhu talkinahu kan qala lahu isbir sa'atan. Ceknya nanti kieu sabar heula nya, sabar heula. Geus sagedeung we sabar. Kira-kira sajam bae ke tungguan heula. Geus murtad. Ulah dingkeng-keng. Ulah dingkeng langsung bae. Urang lamun nyaritakeun kos itu hidayah mahal. Nu boga PT Gudang Garam di Jawa Tengah eta teh barahan jasa sabaraha masjid nu dibangun ku nyana.
sabaraha majlis nu dibangun terutama pondok-pondok pesantren hebat jasa. Kemudian nyana datanglah ke guru kula dek asup Islam di Jawa. Kemudian cak guru kula sekarang aja udah langsung syahadat. Sekarang cak eta bos gudang garam, saya itu masuk Islam pengen disaksiin sama rekan saya, sama keluarga saya, dan nanti mau diabadikan bahwa saya ini masuk Islam. Disoting lah mencara Quran. Gampang itu mah. Cek guru teh, gampang udah sekarang aja syahadat. Itu mah nanti kita bikin lagi acara. Enggak lah nanti aja saminggu doang, saminggu. Datang Senin acara dek poe Minggu, Pak. Memeh Minggu. Nah eta kan ngaranna hidayah mahal jasa hidayah mahal. Masya Allah. Tapi dulur-dulurnya terus Islam. Dulur-dulur terus Islam. Ngan bejana cak dulurna tapi ari syahadat di imam enggeus. Syahadat sorangan enggeus. Wallahu alam tah mangke kumaha di akhirat. Ya Allah ya Rabbi. Mendak eta Lady Day di Mesir nyana boga itu kabogoh itu orang Arab. Nah ieu nyana langsung asup Islam di Mesir, asup Islam balik ke Inggris eta dibunuh. Cara pembunuhannya seperti gitu. Aya nyana mata data nak masuk Islam biasa syahadat. Mendaknya jadi ratu, nya sugih, nya gelis, akhir hayatna nyana maca 2 kalimat syahadat. Itu batur mah kapal boga, perusahaan boga, nya jadi ratu di akhirat ka surga ya. Susah aya di sia, dagang rugi aya di sia, gering aya di sia. Aju salat carang. Ngan tapi tetep urang mah alhamdulillah iman ke Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dari orang mah sering ngaji sok kaju sadar na gede jasa ka sadar. Lah, sediatur beureun ku Allah. Pamajikan marah ge pamajikan marah. Kak, emang ieu atuh kumaha aya dapur teu ngebul. Lah, geus Allah ngatur beureun. Lain masalah Allah ngatur, Kak. Atuh usaha sih usaha. Atuh usaha aja kakak geus kala kebebeakan. Geus bandingan ku ba Allah mah beuh berak terus jadi wali temen tah. Di urang saladar tuh pamajikan ge ngerenyeng bae sampai 2 pe 3 pe ka ditu mah sadar ieu. Ya jelas geus da atuh Kak. Ya kakak dicarekan ku kula ge kitu-kitu kene bae. Sarua kakak kula menyarekan kakak sarua jeung rekanan gunung. Tuh hartian. Geus lah. Atuh nu penting mah atuh urang dalalahar bae. Kongkorong jualin aya kene. Bea kongkorong atuh gelang. Kak, meureun urang rumah tangga jeung kakak salah hitung-hitungannya. Kunaon ieu mah? Kan urang baheula sok dihitung abeh mulus rahayu. Ieu urang mah kurang mulus rahayu ieu. Ai awak masalah leger. Nya di ieu bae batur geus boga mobil, boga motor, rumah sepeda kan. Ulah sok ngomong gos gitu, geus aya takdir ti Gusti Allah. Neng kawin jeung kakak geus aya tulisanna di Lauhul Mahfuz. Boga anak orang 15 geus aya tulisanna. Haju urang susah geus aya tulis. Lah, kakak mah bisa nangan takdir melulu takdir. Ji atuh da kumaha deui? Heueuh nya kanya. Geus tah ngeunaheun tah kos kitu. Ngeunaheun lah atuh sapiran ungguan paeh doangnya urang sugan bae isuk pararaeh kanya. Siapa sok kaju kitu tuh. Aing ngaji mah ngeunaheun babalik ka Allah deui, ka Allah deui. Lamun teu ngaji geus. Masyaallah. Kos ustazah dicandung ku salakina. Marah panjana. Ustazah ongkoh marah ongkoh. Pan itu bagus eta. Pan ari ustazah mah kudu ke bareng geus nasib bae. Geus aya tulisanna manan kieu di Lauhul Mahfuz. Meureun aing teu kudu hese-hese asup ka surga ku sabab dicandung geus cukup bereunana. Geus. Kakak bejana geus kawin deui. Cicing we pan meureunnya si ustadna teh eta. Kang ngomong atuh geus kawin deui emang. Ai bebeja geus marah. Itu bebeja atuh pan ngaranna geus kanyawan. Sebab aib amajikan mah leuwih hebat tibatan intel. Menelusuri na ngan eta seukeut irungna seukeut ya sairung. Intel teh sabaraha intel mah. Bin eleh bin. Masyaallah. Kak,
Imam ngomong bae geus kawin teh can. Geus kakak hampura we. Lain masalah hampura kukula di hampura, Kak. Cek kula bajak tanggung hiji dua mah tilu abek, Kak. Nu bener tah tuh, pan mantep tah. Ieu mah ustazah ge tetep marah we. Teh inget ka nasib eta ustazah. Cobaan abek. Anu jadi ustazah cobaan nyandung coba ustazah tah marah tah. Mun marah, sia ngaji bae unggal minggu ka Cilogok. Engka karek dicandung bege marah, dikira make ilmu na buada. Eta kos kitu teh. Aja sok malikeun nyana. Hei. Ulah sok aju kos kitu guruna ge guruna can nyandung. Mun guru geus nyandung, los. Tungtung nama ka aing we kabeh. Beres. Nah, ieu istamhala minhu talqinau. Kan qala law aya jelma hayang asup Islam diengkekeun tunggu sajam murtad. Atawa ngupurkeun jelema Islam. Jelema Islam dikupurkeun. Ya, tah jelema kufur, kafir tah jelema. Geus, balik ka nyana. Ulah sok ngupur-ngupurkeun jelema nu maca 2 kalimat syahadat. Adapun kadeuleu nyana rada kurang-kurang ucapan misalna nu kaluar di naon kitu ngir gerokeun bae gerokeun nasehatan 2 mata ulah sok dikupur-kupur malik da ka nyana masyaallah karim sing ada atawa kieu Zaid ka dieu ai sia kadeuleuna ku aing hirup sakadaek sia ieu sia ku ari kerja di DPR Bang aing nyaho jasa sia kamari ieu mawa awewe emang aing teh nyaho. Emang sia nyaho? Yeuh. Aing rakyat tapi neulekeun sia. Awewe ku sia dibawa pan sia teh dewan. Aju korupsi aya di sia. Malah aing nyaho. Pan sia mengkonsumsi obat. Dah, sia nyahoanan. Ih, aing nyaho jasa. Sebab anu ngajualna bebeja ka aing. Nyata. Bener tah? Emang sia teu Islam, sia kos lain Islam bae sia. Sia Islam kan? Sia Islam teh lain. Teu aing mah. Tah, geus murtad. Ngajawabna teu aing mah. Tuh kan? Sia lain Islam lah. Sia Islam kan? Kok sia kos kitu amat? Mawaan awewe nya mabok korupsi terus. Eta mah kabair. Ji, sia Islam teh lain. Cik urang teh kan kitu tah. Eta bentuk nasihat. Maksudnya negor, si Islam teh lain sih. Lain nih mah. Cak DPR teh misalnya. Murtad dari kakek. Enggak jawab lain berarti menyatakan ikrar bahwa dirinya lain Islam. Na'udzubillah min zalik wa min zalik. Masya Allah loba jasa. Hai mang. Nah. Ulah sok adu kotok bae atuh. Geus teu lain zaman kuari mah lamun endek ya lamun endek cross. Lain adu kotok mah zaman kamari ieu tah mah zaman jaipongan. Eta mah kos kitu mah tah mah zaman ngadu koprok, tah mah kos kitu mah rolet di lembur. Ngadu kotok diteruskeun kene bae. Kuari mah geus lain zamanna geus lain zaman ngadu kotok kuari mah. Zamanna zaman internet, zamanna kuari mah zaman motocross, zaman sirkuit, ulah ngadu kotok beke di akhirat, mamang ke ku kotok diadukeun. Kuari kotok diadukeun ku mamang. Emangnya teh nyerieun kitu silih pacok, nyerieun. Engke di akhirat cak Kangjeng Nabi ge di akhirat ye di poe kiamat. Engke mamang diteangan ku kotok, diadukeun mamang. Dah, teu sieun saeutik-eutik acak aing ku poe kiamat. Murtad. Jawa teh sok ngomong kos gitu kan. Kiamat. Tayang ieu teh sieun ieu mah kiamat. La akhaful kiamat. Teh ieu mah teh sieun ka poe kiamat. Ongke bae, dongeng doang sama kiai. Kiamat ya can orang anu balik ti ditu. Eta murtad geus kitu. Teh ieu teh sieun ka poe kiamat. Teh murtad. Sebab eta mah intina teu percaya. Tapi beda jeung wali. Wali ngomong
ulah aing geus teu sieun ka poe kiamat sebabnya geus deukeut jasa jeung Allah geus bahasa kos kitu teh bahasa fana jang dirina eueuh masalah sebab ngabahasana ge kamari anal haq ulah Allah anal haq Allah ye sebabnya geus kahiji jasa sanajan cek syariat mah tangkap bisa dibunuh tetapi jang dirina henteu murtad teu sieun poe kiamat atuh emang kunaon kitu teu sieun jeung Kangjeng Nabi sok kapanggih bae unggal peuting jeung Gusti Allah sok kapanggih bae malah geus kabayang poe kiamat indahna di akhirat henteu teu sieun saeutik-eutik acan ka poe kiamat henteu nan kitu ngaranna teu murtad tah wali mah mun disedak kurang teu sieun ka kiamat teu saeutik-eutik neraka dipake ka sieun aya ka sorga teh hayang neraka tembung ayo maksudna kumaha aing mah hayang ge jeung Allah tah isi hatena kan kos kitu geus mun nyaritakeun teu sieun ka kiamat teu sieun ka neraka eta mah tah kos kitu henteu naon wali mah beda jeung tukang adu kotok mantep tadi contohna ge tukang adu kotok atau man gaple ti jam 6 isuk-isuk datang ka zuhur datang ka asar mending mun menang eleh main gaple tu judi mah nu elehun menang tanyakeun ka nu eleh aing beak motor hiji tanyakeun ka nu menang motorna mana judi mah nu menang duitna nu eleh nu sit paling sit aya sit mah aya si boga duit seberit 100.000 nang di mana tuh menang ti sit ti nu main aya teh materi dahar ku jelema teh hasil main teu ceulik datang kadaekeun salat deui urang kumaha bensin motor leumpangna kumaha bensin lamun bensinna murni motor bagus jasa mobil hebat jasa lamun di usian pertama wah hebat jasa komo lamun mobil di usian bensol hiber ngudag Garuda ujianana tapi lamun urang di usian 2 tak merebet usian kurang minyak tanah dia kaciku pada tangkap tereup jago dorong kurang salah bensin sakjana kurang tadi dawa bensin usian minyak tanah wah motor ge acak-acak awak kurang sarua esian coba ge hasil ti pamarentah awak kurang daekeun moal hudang peuting tek celik sanajan daekeun hudang peuting beurangna kakaleyangan peuting tas tahajud beurang kakaleyangan cak pamajikanna ka emang kunaon itu bangun kakaleyangan mabok tahajud aing keur peuting puyangnya saya beurangna puyangnya eta bengsina cok kiai mah peuting tahajud peuting maca Quran beurangna aja biasa bae tuh si anu peutingna tahajud maca Quran wirid beurangna biasa bae bensina rapi bensin teu merebet urang menang ti pamarentah merebet kajen ku kumaha ye kiai cenah ulah sok kitu ki di dieu loba jasa pamarentah juga aja aing mah teu ngajakan pamarentah ngaji pamarentah keuna ulah ngaji ka dieu mah antep keuna sakalian jadi di neraka maksudna tuh parah amat pemerintah duit pajak mah Kangjeng Nabi geus nganyatakeun wang parah-parahna siksa di akhirat jelema nu ngadahar pajak ieu mah sakadar nyaho bae bejakeun ka Jokowi mah asal nyaho bae jeung moal dirobah ieu moal asal nyaho bahwa duit eta teh haram geus semet nyaho bae lamun henteu dibere nyaho-nyaho acan kan kabaya ieu mah asal nyaho bae pajak teh haram geus titik aya kiai pajak halal aya usul fikih ke main coba pangnyatakeun ke lain mah kerja ditakeun murtad bolon baru ke aya usimna atuh aya usim dan ada dia kos nyogok pan geuring geus bejakeun usul fikih teh nyogok teh aya nu halal tah mantep cenah kos kumaha tah halal tah halal sebagian kan sogok menyogok ar-rashi wal murtashi finnar
urang mawa motor kemudian di jalan teh aya polisi urang disetop polisi kemudian ditanya STNK aya motor rapi ngan SIM teu mawa tangkap ku polisi ketika orang nyogok supaya ulah ditangkap ar-rashi wal murtasyid finnar eta nu mere jeung nu narima polisi jeung nu naik motorna jadi kerak neraka. Ye, emang kumaha gitu. Mentak polisi mah jadi sampah masyarakat ge ujungna. Coba eta haram. Kumaha mun kieu? Urang dek buru-buru ka Cisoka lantaran dulur urang muriang kritis, urang di bel, siap urang naik motor der. Bae beneran di Cikupaya polisi trit. Aya bae jeung ieu. Ada SIM, ada STNK, aya motor, aya kepentil-pentil, aya KB, helm make, tapi tetap ditangkep bae. Wah, kunyana dikata sennya nyalanya dikit. Sial teh polisi, atuh hurung kene ngan saya tigentit gitu tah. Kurang normal cek ini. Saya tah eta urang teh hayang lulus. Ieu mah supaya urang cepet ke Cisoka ieu lantaran dulur urang keur kritis urang dibel bae ieu mah demi kelancaran mere lain nyobok sama kos kitu mah sebab lengkap artinya teh lengkap surat aya SIM aya motorna rapi dan lain sebagainya geus tinggal ya silakan tapi tetep bae sen hurung ngan letik ngentit tetep jangan hayang sogok ku urang nah nu narima nama haram nu merena mah teu eta usul fikih teh datang ka dinya. Kumaha tadi usul? Engke, ieu mah keur carita bayangan bae lanang. Aya kos kitu, ala kadar tah bayangan. Jadi engke kaluhur ge macam-macam. Geus pajak ge aya anu halalan ala kadar eutik. Masyarakat itu nu narima tetep haram bae. Nah, ieu keur carita bahwa nyana ngomong aing mah teh sieun saya 3 acan ka poe kiamat sanajan aing ngadaharan pajak bage teu aing mah teh sieun dah akhirat kiamat kumaha engke bae nah murtad teh sieun ka kiamat puguh nu mantak urang peuting tadarrug ka Gusti Allah cerit eta teh sieun jaga engke geus bade kuburan urang ngabayang-bayang geus mangke kitu dihudangkeun baas dikubur kemudian ka masyar engke bakal aya timbangan urang ngabayang-bayang diri urang teh bakal seperti kitu be lamun kabeneran dosa urang anu loba leket ieu timbangan kabelah kenca meureun moal teu urang teh cek malaikat ieu mah neraka bagianana bayangkeun neraka teh seuneu boro-boro engke seuneu geus jutaan tahun kakarak urang di imah urang kapanasan bae ge aya kompor ngegedug-gedug urang geus lumpat kahuruan saeutik bae ge urang geus lumpat kakarak kena rokok saeutik bae ge urang geus lumpat ieu urang ngaberanikeun diri terus maksiat ka Allah kemudian urang teu ngabayangkeun neraka aya omong teh sieun ieu mah ka kiamat teh sieun ieu mah ka neraka murtad tak sing hade masyaallah karim ada anu adzan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar bohong kata kos itu dah mana ada Allahu akbar dah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah nu maha agung bohong murtad ngadenge nu azan bohong sia bohong murtad ngabohongkeun kana akbarna Allah masyaallah mun kieu mah hayya 'alas shalah hayya 'alas shalah woi gandeng ente tahu teu murtad ente ngan hampir-hampir geus dah atuh teh loba nu kos kitu mah loba keur ngarobrol buat deui mah teh si budak azan loba teh mah kos kitu mah loba
Itu berarti kan lain sadarnya nak. Itu teh nu adzan teh ngabejaan. Itu waktu sholat sih ulah ngarobrol bae. Kok mau keur maksiat mah. Ulah ngomong atuh. Enak ngomong. Buaneng teh budak kagak asa dicili aing bae goblok jasa. Henteu teman teu murtad, tapi lamun dia mah hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Bohong sia. Nah, bohong karena ajakan salat eta geus murtad. Masya Allah. Jelema resep jasa ka kopi misalnya. Ya kopi. Woi, Masya Allah. Kopi kapal meledug ya. Ceknya aku hobi-hobi karena kopi. Segelas kopi ya. Lebih bagus tibatan ilmu. Masya Allah. Kisatun min hadzal kafi min hadzal gafi khairun minal ilmi. Ya segelas iya lebih bagus dibanding ilmu atau murtad. Sapira kopi urusanana. Dah. Atuh sapira kopi jadi cai kieu ka ditu aya ilmu kan. Masya Allah. Masya Allah. Tapi murtadin loba jasa. Atawa nyana ngadoa Gusti abdi manggeus teu kuat jasa ieu boga panyakit Gusti dihitung-hitung geus tahunan Gusti lah daripada kieu mah abdi mamaningan paehan bae ku Gusti abdi mah paehan bae Gusti terserah Gusti teh mah abdi mah geus paeh mandek muslim tadi kafir murtad eta ge frustasi keneh kos kitu masyaallah kudu namai muriang gitu. Alhamdulillah ya dibere cocoba ku lain cocoba beureun keur naon kitu ngadebeakeun dosa. Alhamdulillah ya mudah-mudahan bae keur carita pendek umurna mudah-mudahan iman kabawa eta nu kudu nambakan gitu. Ieu mah geus teu kuat-kuat ka penyakit cenah ngomong gitu Gusti abdi mah paehan bae terserah Gusti. Rek kafir rek Islam kudu mana penting paeh geus teu kuat jasa. Murtad dari takene. Kudu maca 2 kalimat syahadat. Masya Allah. Masya Allah. Atawa jelas-jelas jelema agama lain Islam. Kurang tadi kafirkeun. Anu geus jelas agamana kafir-kafirkeun. Kurang tadi kafirkeun. Eta murtad. Masya Allah. Masya Allah. Ada ngomong kieu. Ya Allah, ya Rabbi, ya terus-terusan Gusti ka abdi teh mere coba. Kamari usaha abdi beak. Abdi usaha Gusti Maha Uninga. Bagus bahasa kos kitu nama, tapi kan rugi jeung modal-modalna. Beres tidinya abdi boga ruko, kapan kahuruan Gusti? Ala aya ala kadar jang dahar di dinya teh jengjang menopang kahirupan rumah tangga kan kahuruan aju anak abdi panu kahiji maot aju nu bungsu paeh deui Gusti ieu seku terus-terusan si Gusti nah ieu mah mimiti usaha abdi rugi acak-acakan poe jeung modal-modalna boga ruko ala kadar warung-warungan kahuruan anak anu panggedena paeh nu bungsu deui bejeuna pangherang mata abdi pangresep mata abdi Gusti pae deui pamajikan deui muriang ieu deuk dikumahakeun deui abdi Gusti ayo deuk naon deui Gusti ayo selanjutnya deuk naon deui murtad eta ngomong kos kitu itu lah naon menghayu-hayu ka Allah